Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Ratu Genderewo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu. Sateacana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita. Tong hilap kanu teu acan subscribe, sumangga di subscribe. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika binggahan. Pamudah-mudahan ieu carita sok sanaos ku Kang Tile dicandakeun anak kalayan basajan. Sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sumangga atuh mitra, ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore. Nyatana ka Nyi Sumarni anu harita. Parantos patepung sareng bah dongkalnya. Eta hanca teh mitra. Sumangga mitra urang lajengkeun di ieu caritana. Geuninganan nyai, paingan aki tadi hayang ngajurungan si Ubed ka imah. Si horeng aya semah ti Subang geuning. Geus lila. Cenah bari mencerong kana beungeut Nyi Sumarni anu katempona bangun anu keur ngemu kabingung. Tidur lohor Ki, tapi teu naon lah. Na teu damang naon kitu aki teh. Pokna malik mencerong ka Ki Dongkal. Teu kanembalan aki Dongkal teh kalah ku siwel ngaluarkeun dompet bako tina buntelan anu ngahiji jeung baju meunang pamawa si Ubed teh. Tuluy ngabijilkeun padudanana tina saku kampretna. Eta sungut padudan diwawelan ku bako. Set diseungeut peledug haseupna mulek kaluhur nepi ka poek rohangan imah teh. Eukeur mah hareureun deui imah teh. Nyi Marni nepi ka sababaraha kali ngebrekes bersin bari jeung batuk nepi ka ngohko. Teu kuat meureun ngambeuh haseup bako anu keuna kana irung jeung panona. Aki mah ongkoh gering. Tapi meuni udud wae atuh. Jaba meuni bau sareng eungap kieu deui. Sakumaha gering ripuh oge teu bisa ari nepi ka eureun udud mah atuh Nyi. Sararea oge kitu ari nu geus nyandu kana udud mah. Kalah ngaheheh bari ngenyot deui padudanana. Nyi Marni oge teu bisa kukumaha.
Antukna pok manehna ngamimitian nyarita ngeunaan niat jeung pamaksudanana. Pangna manehna ngadatangan deui ka Aki Dongkal. Nah Ki geuning si Marna jeung anu lainna teh acan barina sakeneh wae. Geus aya kana sabulana ti waktu Aki janji rek ngajalankeun parentah ti kuring teh. Nah teu dilaksanakeun ku Aki. Pokna nyaritana ge ayeuna mah geus teu lemes jeung adab deui ka Aki Dongkal teh. Perbawa hatena anu keur marudah pinuh ku kasusah. Memeh ngajawab Aki Dongkal ngetruk-ngetrukeun heula sungut padudan kana rongrang palupuh anu molongo. Dibarengan jeung batuk antukna pok nyarita. Jadi kieu sabenerna mah nyi. Aki jeung sakabeh siluman katut jurig-jurig patalukan Aki teh lain teu ngalaksanakeun kana panitah ti Nyai. Enggeus malah teu diengkekeun deui, peutingna oge langsung wae ku Aki jeung Ki Borojol teh dijalankeun. Ngan Reg Aki Dongkal eureun heula nyaritana. Katempo tarangna karejut jiga anu keur mikir, sabenerna mah ketang. Danajan keur teu mikir ge tarang Aki Dongkal mah geus karejut. Kangaranan aki-aki atuh geus sagala karijut jeung karenyod. Nganaon ngan teh Ki? Tanya Sumarni jadi penasaran. Da Nyai atuh nu kitu teh mah. Samemehna teu kungsi cacarita ka Aki ngeunaan budak lalaki bujangna Juragan Marna. Budak lalaki? Bujangna si Marna, kela. Oh, anu urang Bandung anu tadina tukang kuli di perkebunan teh nya. Nah kumaha kitu eta budak lalaki teh? Ceuk Marni beuki penasaran. Gara-gara budak lalaki eta, sagalana jadi gatot alias gagal total. Perlu dikanyahokeun nyi, eta budak teh lain jalma samanea. Moal kurang ti 4 juta manea. Pokona mah eta budak lain budak sabongbrong. Luhur ilmu jembar ku pangabisa. Aki jeung sakabeh patalukan Aki oge rumasa teu sanggup ngayonan ka eta budak. Cindekna Aki katitih pangarti kacecer jajaten kaluhuran ilmu we. Jadi hampura kahayang sarta sagala paniatannya itu bisa dicumponan ku Aki. Boro-boro kabisa ngelehkeun. Bisa salamat tur hirup kene oge geus untung agi teh. Aki Dongkal ngaku terus terang sagala rupa anu karandapan ku dirina. Nyatana geus teu bisa ngalaksanakeun kahayang Nyi Sumarni. Alatan eleh jajaten ku si turundul. Sajongjongan Nyi Sumarni jadi ngahuleng ngaraga meneng. Bari ngarahu narik napas jero antukna pok deui nyarita. Mun teu salah mah eta budak lalaki teh katalahna si turundul. Teuing ngarannya nama kuring oge teu nyaho. Eta ge ceuk beja ti tukang warung. Terus kumaha atuh Ki? Jadi teu tulus atuh kuring bisa ngawasa jeung ngabinasakeun kula warga si Marna teh ari Aki geus teu sanggup jiga kitu mah. Ceuk Nyi Sumarni menta bongbolongan ka Aki Dongkal. Leng sakedapan Aki Dongkal katempo kala ngahuleng. Beungeutna katara tatanggahan sirahna gogodeg bari kumecrek. Tapi antukna mah pok nyarita deui daryanaker. Kieu Nyai, sabenerna Aki teh geus janji tur sumpah ka eta budak anu tadi disebutkeun ngaranna ku Nyai. Yen Aki moal rek milampah deui pagawean saparti anu salila ieu ku Aki dijalankeun. Tapi teu nanaon. Ayeuna Aki rek mere saran atawa pituduh keur Nyai. Sangka naon rupa cita-cita Nyai bisa hasil tinekanan. Ngan omat Aki mah ulah rek dibabawa. Ulah rek kaciwit kulit kabawa daging lamun dina akhir barangkali aya naon-naon anu tumiba ka diri Nyai. Sabab da Aki mah sakadar mere jalan hungkul. Ulah kababawa dosana. Reg deui Aki Dongkal ngarandeg nyaritana. Aya ku keukeuh pamadegan Aki Dongkal teh mitra. Majar ulah kababawa dosa bari jeung kalah rek nuduhkeun jalan kanu teu bener deui ka Nyi Sumarni. Dasar jelema anu teu nyaho kana hukum,
Boh hukum agama pon dari gama. Sakitu keur waktu ti heula geus sacara jentre diterangkeun ku si Turundul ge. Anger we teu nerap jeung teu bisa ngabedakeun mana salah mana benar. Eta mah geus jadi tanggung jawab kuring atuh Ki. Ti heula keneh ge pan sababaraha kali dicaritakeun. Sok we ayeuna mah teu kudu mikir ka pelebah dinya. Ceuk Nyi Sumarni bangun anu ngarasa kesel kana carita Ki Dongkal anu asa teu penting kadengena. Aki memang geus moal untupan deui pikeun ngalawan eta budak anu neulah si Turundul. Tapi lamun Nyai keukeuh kanyapa teh kajan Nyai, ku Aki rek dibere saran. Jug tepungan lanceuk Aki anu tempatna aya di sisi leuweung anu katelahna leuweung Baraksakan. Tah, lamun geus tepung, bejakeun we ceuk Aki kitu. Sok we caritakeun sakur anu jadi paniatan Nyai kalanceuk Aki, ngaranna Aki Dengkul. Kuncen manehna mah purah nganteur ka jalma nu hayang untung tina enteng, hayang beunghar tapi mumul gawe. Kumaha daek? Aki Dongkal mencrong kana beungeut Nyi Sumarni teu wakan nembalan Nyi Marni teh kalangahuleng jiga aya anu keur dipikiran. Nyaha kalangahuleng Nyi? Daek teu. Aki mah sakadar mere saran. Rek digugu jeung henteu mah kumaha Nyai? Da keur Aki onaman moal aya untungna. Aki Dongkal nyaritana bangun anu nyungkun pedah Nyi Sumarni can mere buruh ka manehna meureun. Jadi kuncennya eta anu ngaran Aki Dengkul lanceuk Aki teh. Kumaha mun sakalian kuring rek menta dianteur muja we ka siluman anu biasa dipuhitna maksud kuring teh. Nya kitu we. Ngarti meureun Aki ge. Ceuk Nyi Sumarni teuing naon anu aya dina pikirna. Nyaho-nyaho jadi kadinya paniatanana. Ceuk pikirna apanan manehna pangna jauh-jauh nepungan Ki Dongkal teh. Pan ari intina mah hayang sugih ku harta. Salian ti hayang ngabinasa ka kulawarga adina. Ceuk Aki oge eta mah kumaha Nyai. Rek muja ka siluman selemina nyaon ge Aki mah teu urusan. Moal curak carek. Lamun eudeuh nya kari tepungan we ka tempatnya. Aki Dongkal tandes jiga anu geus teu hayang lila-lila cacarita jeung Nyi Sumarni. Nya Ki, keun isukan rek ditepungan. Naon tadi ngaran lemburna teh? Ngaran lembulna mah Aki ge poho deui kari nanyakeun we di mana ketuh ari leuweung Baraksakan pernahnya. Engke oge bakal aya anu ngabejaan. Ayana di wewengkon ieu Ki. Maksud kuring teh masih di wewengkon Bandung. Heueuh di wewengkon ieu. Tapi jauh deui ari ti lembur ieu mah aya lebah kidul. Engke oge bakal nepi lah. Nya atuh Ki kuring ngahaturkeun nuhun pisan ka Aki anu geus nuduhkeun jalan pikeun bisa ngawujudkeun paniatan kuring. Tapi ari eta Aki Dengkul teh bisa ngabinasakeun ka kulawarga Simarna. Nyi Sumarni hayang leuwih jentre. Ceuk Aki oge caritakeun we mun geus tepung mah. Barinya ge atuh lamun Nyai jadi munjung mah kari wadalkeun we teu kudu hese-hese make kudu ngabinasa sagala. Parabkeun we ka silumana. Ceuk Aki Dongkal ngajentrekeun pisan ka Nyi Sumarni. Sanggeus ngarasa buleud kana pate kadanana. Harita keneh Nyi Sumarni amitan ka Aki Dongkal sejamulang kalemburna. Sanajan waktu harita kayaan geus nincek kawanci sore oge manehna teu mondok ayeuna mah. Keun da sok aya kandaraan atawa mobil najan nepi ka peuting ge cenah. Aki Dongkal anu geus teu hayang lila-lila cumarita ka Nyi Sumarni, manehna oge teu nyaram atawa teu nyandet ka Nyi Sumarni anu rek mulang ka lembur manehna. Kasugri kaum dangu.
Wanci sareureuk budak. Kira-kira jam 8-an peuting Nyi Sumarni geus nepi ka imahna. Datang-datang teh langsung wae cacarita ngeunaan pamaksudanana kanu jadi salakina. Nyatana si Karnaen teh. Tah kitu Kang. Kumaha kira-kirana cek pamikiran Akang? Atawa nurutkeun satuju atawa henteu? Ceuk Nyi Sumarni basa manehna geus nyaritakeun ka salakina. Dasar si Karnaen mitra. Nyasatna sarua jelema balilu bodo jauh tina bag-bagan agama. Henteu loba deui mikir satuju we manehna oge. Eta leuwih hade Nyi. Mun ti baheula atuh si Aki nyarankeun kitu teh. Beureun ayeuna urang geus beunghar. Tapi saha tadi cenah budak lalaki bujangna si Marna anu ceuk si Aki lain manusia sabongbrong teh? Si Karnaen jadi ngaleok nanyakeun ngeunaan si Turundul ke pamajikanana. Heueuh nu anyar teh ya. Nu asalna mah tukang kuli di perkebunan. Nya di perkebunan si Marna. Urang Bandung. Cenah gara-gara mangkeluk eta. Manehna jeung jin katut para siluman patalukanana gagal neluh ka kulawarga si Marna jeung nu lainna teh. Teuing ngaran aslina mah teu nyaho. Ngan nurutkeun bae jati biki jah nu ngawarung mah sok diserebutna teh si Turundul. Nyi Sumarni ngajelaskeun ka salakina. Budak lalaki anu waktu teh heula mugakeun gerbang teh ya. Pasti eta. Dakang mah jarang nempo. Memang deui da jarang ngaliwat ka hareupeun imah si Marnana oge. Ngan nurutkeun pamikiran Akang eta mangkeluk bakal moal weleh jadi panghalang kana sagala paniatan urang. Sakumaha ceuk si Aki teh pasti manehna bakal ngabelaan kadununganana. Ceuk si Karnaen negrakeun ka hadiwangna. Nya, bener pisan eta teh Kang. Satungtung eta mangkeluk hirup mah pasti bakal jadi bibit panyakit keur urang pikeun kareupna. Kumaha atuh? Kieu Nyi. Sanajan eta budak mibanda ilmu jeung pangabisa anu luhur, tapi lamun dilawanan ku cara licik mah Akang yakin bakal bisa dibinasa manehna teh. Maksud Akang kumaha? Nyi Sumarni can paham kana naon paniatan anu aya dina jero hate salakina. Jadi kieu Nyi, samemeh urang nepungan, saha tadi ngaran Aki kuncen lanceukna kidukal teh? Aki Dengkul. Kuncen leuweung baraksakan. Nya eta, Aki Dengkul. Lah, orang teh menit dengkul sagala. Tah kieu Nyi balikan dieu. Samemeh urang nepungan ka Aki Dengkul, urang kudu bisa nyingkirkeun eta mangkeluk anu neulah si Turundul. Ngeunaan carana Akang geus boga akal. Ieu Nyi. Ceuk Aki Dongkal, eta si Turundul teh lain jelema sabongbrong. Tang tuda bisa nulungan ka jelema-jelema anu keur meunang karepet nu aya pakuat pakaitna kana urusan gaib. Sarupaning anu gering alatankeun ku pandaluh jeung sajabana. Tah ayeuna lain ayeuna meureun, da ayeuna bagus peuting. Isukan Akang rek nepungan ka si Turundul. Rek api-api menta tulung. Menta tulung kumaha maksudna? Pokona mah kumaha Akang we. Anu penting eta mangkeluk Turundul bisa sagancangna disingkirkeun. Dibodarahan weh cindek nama. Ceuk si Karnaen. Mere kajelasan ka pamajikanana. Anu pamustunganana mitra. Nyi Sumarni sapu kana naon anu dirarancang atawa anu dirancanakeun ku salakina. Kulantaran harita wanci geus ampir nincek ka tengah peuting, akhirna maranehna pating koloyor arasup ka jero kamarna. Mitra kaum dangu,
Wacapkeun waktu isukna. Isuk-isuk keneh si Karnain geus indi ti imahna anu aya kalereun imahna. Masih keneh di lembur eta ukur kahalangan ku sababaraha suhunan. Srog manehna anjog ka hareupeun buruan imah anu dijugjugna. Sareke dek itu si Kajum teh. Keun bae rek langsung asup we. Susuganan si Daslim oge keur aya mondok di imah si Badrun. Kituna teh bari ngalengkah ngadeuketan kana golodog. Kalacat weh mancat kana golodog. Blus weh asup ka jero da memang teu ditulakan pantona oge. Geus asup teh langsung totorojog mukakeun lawang kamar nu dihalangan ku reregan. Nya wae mitra. Di jero kamar teh aya 2 urang lalaki sapantaran jeung manehna. Keur ngararengkol disimbut ku sarung belang anu karuleuheut. Yum. Yum. Karyum. Daslim. Arudang oi. Geus borang yo, borang. Geus borang. Pokna bari ngaguyah-guyah anu keur mararongkol. Si Karjum jeung si Daslim teh 2 urang sobatna si Karnain mitra. Sarua sapang resep naon-naon age jeung si Karnain. Nyatana sarua jelema areuweuh gadag. Pagaweana ukur maraen judi jeung sok remen nyieun kaributan di mana bae maranehna ayana. Maranehna duaan geus teu barogaeun pamajikan. Teuing kamarana pamajikan mah ngan anu jelas eta imah si Karjum sok biasa diparake ngaradu ku maranehna. Kaasup si Karnain jeung nu lain-lainna deui. Da lumayan loba balad-balad si Karnain teh. Atuh nu duaan jug pating gurubug tuluy pating karuniang hudang. Duanana katempo gari gisik bari rucang riceung ngumpulkeun heula lelembutanana. Sanggeus lelembutanana karumpul pok si Karjum nyarita ka si Karnain. Aya naon Kang meni reuwas keur ngeunah-ngeunah sare dihudangkeun meni digretak. Cenah bari melong kana beungeut si Karnain anu keur ngajanteng hareupeunana. Geus borang ieu teh euy, sakudung deui ge bedug lohor. Geus wae pagawean teh. Moal kabagian rejeki atuh kaburu beak dipacokan ku hayam. Sok kacarai heula ka ditu. Ku dewek ditungguan di hareup. Ceuk si Karnain nitah kacarai heula ka baladna anu duaan. Gancangna mitra. Harita si Karnain jeung 2 urang anu bisa disebutkeun balad-baladna geus dariuk ngariung di patengahan imah. Rek ngaropi heula euy. Tah rokona mah aya. Ngan kopina eueuh. Keun bae ulah waka ngaropi, nginum we tah aya geuning sok bari udud. Nyantai we. Pokna bari ngasongkeun bungkus rokok ka hareupeun anu duaan. Ya puguh hayang udud tadi keneh kuring teh Kang. Cik atuh miluan sabatang. Kituna teh bari mesat rokok tina bungkusna. Diturutan ku si Daslim, nyut weh ududna disareungeut nepi ka kemong-kemong we. Ngenyotna ge si Karjumah. Nyaan hayang pisana teh. Jadi maksud dek teh kieu euy. Sakumaha anu geus ku sari laing dikanyahokeun. Sabab dewek oge mindeng nyaritakeun ka sari laing duaan, oge kanu lainna. Ngeunaan pamaksudan pamajikan dewek teh teu kudu dicaritakeun deui nya, da geus jaraho. Ngan anu jadi masalahna nyaeta sakabeh pamaksudan pamajikan dewek geus digagal totalkeun ku saurang mangkeluk. Ari eta mangkelukna nyaeta bujangna si Barna. Ceuk si Aki anu diputangan tulung ku dewek eta mangkeluk lain jelema samadea. Teu kudu nanyakeun sabaraha maneana mah. Keun bae. Lantaran dewekna ayeuna keur serius, teu hayang bari dibarung ku heureuy euy. Kumaha ngarti? Cenah. Bari ngebagi reret kanu duaan. Ari nu duaan kalah pating haruleng da puguh rek ngomong ngarti oge maranehna can nyaho kana maksud caritaan si Karnain. Acan, nya ari masalah pamajikan akang nu boga niat hayang mika milik harta banda juragan Marna mah. Bari rek ngabinasakeun, nyaho jeung ngarti kuring ge. Tapi maksud akang teh naon? Da can dicaritakeun pan maksudna mah. Ai heueuh poho euy. Ampura. Darasaan teh geus diomongkeun.
Jadi kieu maksudna mah Jum Lim. Dewek boga niat hayang ngabinasa ka eta mangkeluk. Tapi ari sacara terang-terangan mah da moal bisa. Lain dewek sieun. Nya ge manehna luhur ku ilmu jembar ku bangga bisa. Da moal sieun pikeun deka. Tapi piraku kudu ditaragal didatangan ka imah naon aman. Nya imahna si Marna maksud teh. Oh, ngarti atuh ayeuna mah. Sok rek kumaha carana anu rek dilakukeun ku akang teh. Si Karjum ngarasa penasaran. Ieu Jum euy. Si Laing oge Lim darengekeun ku si Laing duaan. Eta mangkeluk anu katelah si Turundul teh pasti lain jelema sabongbrong. Artina boga ilmu pangawaruh di atas rata-rata mun ceuk basa legek teh mah. Lian ti kitu manehna pasti bakal daek lamun aya hiji jalma anu butuh ku pitulung atawa bantuan ti manehna. Dina hal ieu, tangtuna anu aya pakuat bakai tejeng elmuna tadi teh. Tah ayeuna dewek rek pura-pura menta tulung. Yen aya jalma anu keur gering alatan keuna ku pangwarji ti batur. Keula. Si Karnain katemponya baheula palipisanana bangun anu keur mikir. Nu duaan katempo keur ngabarandungan saregep naker. Wayahna si Laing daslim api-api geringnya. Pokona mah teu kudu ngomong nanaon. ESW dik ngon dibuntel ku sarung. Engke dewek rek nepungan kasih Turundul cenah datang ka dieu. Tah engke. Pas eta si Turundul geus aya ka dieu. Sarta geus asup ka kamar. Eta rek ngubaran si Laing anu ku dewek disebutkeun gering alatan aya pangguna-guna batur. Ku dewek jeung si Karjum rek dibongohan ti tukangeun. Ulah kagok Jum urang podaran we sakalian. Urang kadek kuduaan. Keun bae urusan bangke nama engke peuting urang piceun ka walungan. Si Karnain ngajentrekeun naon rupa tipu muslihat jahatna ka si Karjum jeung si Daslim. Siaplah. Tapi aya Siaplah. Tapi aya buruhna moal keur kuring jeung ka si Daslim, Kang. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.